baru dap goblok dari ngakeun aing sorangan di dieu mangade eueuh dude dadu kamana si anjing teh. Baiklah. Ayo teman. Aku kawan. Barengan bisa lah. Saja nungguin si Rika. Sanya. Kuluk asa nararangkeun dulu bool ge. Sanya. Udah karingit. Terus jam 2:30 deh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh, angin kopi Dude dan dadu. Betul kan? Panas aja saya tuh. Kita tadi saat buhay ini seperti ini. Panas sih. Betul kan? Cek lah ini dia. Cek lah sudah nggak panas sih. Wah nggak panas lah golak. Oi. Mana isi dude di sini can datang wae geus jam 12 yang mana janjian jam 12. Aduh, telepon lah. Jam 12 ya udah. Mantap dia. Angkat si dude teh dude, kemana dude? Aduh, aing sini gila. Kok jam 12 ya. Coba telepon si Dadu ya. Betul. Si Dadu. Saruan lah dude Dadu aduh dilanjut. Oh, benar di janjian jam 12 tuh datang-datang wae. Betul. Dinyoeng lah baru makan kami di bae. Iya cantik itu saha ini. Oke ya. Bener. Mare. Oh, damang ge. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak ke Siro. Yuk, dadu gede. Udah gua nih lila pisan nih. Tadi jam 12-an. Nang wae aing. Dip. Gitu mana kopi teh? Lah. Tiris kieu bentar oke. Iya, Bos. Maaf mana ya? Iya, Bos. Iya bener. Iya, Bos. Udah. Iya deui mana sih? Iya, Bos. Iya, Bos. Hei, ayo ah. Mantap kopi Cino. Sip deh. Iya, itu buatan Mang Doyano awal gagal. Juara lah. Ada bisa ya. Cino. Tuh ngopi. Ya orang yang ngopi ya. Nah, sok-sok baheula. Urang menengan ieu. Kamari geus kuring teh manggi batu ali tadi hareup tadi buruan. Tuh, Batu ali naon ya? cik mata hayang nyaho ieu pangecekeun ka sanya. Atuh ka Mang Ade we langsung atuh ka Mang Ade. Mang Ade langsung ngecek. Oh, iya. Ade, boleh. Batu naon eta teh? Wah, ieu mah di dasar laut. Di dasar laut. Kamu kaludeung ieu mah. Keur dinu poek. Ieu mah makeung. Makeuh. Insyaallah ieu mah ludeung. Anu ieu nu jeung ade keur naon? Da ieu mah keur jarak jauh ieu mah di perjalanan. Me salamat gitu. Ya selamat keur kaleuweung ieu mah. Ya, Aya setara opat ieu. Oh, setara Nya opat. setara opat keur jalan ngolecer ieu mah. Jangan ngolecer. Jalan ngolecer. Keur abi nu mana nu halusna?
Nah, mah kerja ngolecer jarak jauh. Ngolecer ya. Jadi Jadi ngolecer teh puputaran gitu Nya mudah angkat teh muter heula eta Oh, mah. muter heula. Gitu. Oh no. Pantesan. Lah ieu mah kaludeung. Mun aya tengkorak teh jeung ieu mah bakal insyaallah Wani gitu nya. Wanieun. Wani Ieu ya. mah. Oh. Nah, pake lah dua-duanya. Pake dua anak. Sugahna jadi iya manfaatna gedenya tuh jadi lobanya. Jadi loba. Lain mah yang barudak ieu. Urang hayang atuh hiji euy. Urang. Wah, kita mungkin aja urang. Anggus lah bae lah, cewang neangan we nya. Naon deui? Ah, eta motor ayam paling ge. Wah, ya. Kalem we, nyantai heula. Sok we ngobrol heula atuh dah. Ada yang ketok. Nanya. Iya. Positif we heula nya. Positif we. Nya. Asa muliding aing teh, muliding naon? Siga aya kareueuh gitu. Ayo. Aduh, mending udud we, anu daripada mikiran nu kari itu naon. Waruh deui mah. Nah barudak ngobrol ngaringakeun aing sorangan di dieu mangade eueuh dude dadu kamarana si anjing teh. Baiklah. Ayo kamu. Aku kawan. Barengan bisa kan. Saja nungguin serius. Sanya. Kuluk asa nararangkeun dulu bawa lagi. Sanya. Udah karinit. Jam setengah 3 deh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Bring. Hai kamari di gawean yang tinggalkeun ku si Dude Dadu. Aduh, aing telepon heula si aing. No? Ya. Emang ini. Ade, jagoan kurang di hawu. Yuk. Siap mang rapat. Anjing Dude Dadu ku aing carekan sia maranehna euy ngaringakeun aing. Aduh. Keawaniana euy. Carekan ku aing bebeakan tingalikeun sia. Assalamualaikum Mang Doy. Salam welot. Woi. Wah ya. Maunya itu. Diuk. Si laing teh. Gawean. Uing deui. Yuk sia. Yuk, dadah dulu. Tuh, aya naon itu Mang Doy? Sararuas kieu. Lah itu aya naon nya nih adat kieu ya beda ieu kamari mah. Nya, sigana mah. Oh, urang teh kamari. Main tinggalkeun wae urang terus si buru di hareup pas balik ka tukang ngarusa saha. Tinggal nu ketok pintu, sekop pintunya eta mah da ayam lain saha. Tapi euy kamari aing pas maraneh rarinit si anjing. Sirian euy aing ting saha. Saha Geus salia tapi awewe da awewe di dieu mah kan. Coba di maneh lain. Aing tapi da asa mulih gitu kan. Hanya Halu meureun halu lah. halusinasi gitu. Nya Dalam halusinasi mah kurang sare meureun Mang Doy lah. aslina da memang abu nu keketok pantom eta mah geus bubuh hayam lah. Cuman ieu nu aya nu ceurik teh saha ieu. Terus kumaha? Maraneh nu ngagawean urang. Terus kumaha kamari teh?
Loncat. gitu langsung loncat. Pas begitu malikat itu anjir aing aya nu diharung di juru nya. Sabab kurang panik yang saya langsung loncat. Da ruas atuh ningali ngebel gedeg ieu mah. Apa ngadudnya? Da urang ge balik da sieun anu ketok soal. Sahnya eta kira-kiranya. Naon mun saya pikir euy. Bieu si Mang Doy nyarita cenah aya dihardung di dieu cenah. Ningali teu. Udah atuh keur nonton YouTube. Dari kamar sih saya kan pindah we kan. Oh, pantesan Doy adi main sorangan eta teh kepale. Jadi beunang di situ. Carekan